senajannya teu musyrik jadi tukang sihir eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atau nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobatkan mikeun sihirna teu ditarima. Teu dihampura. Kahinan atau dukun tukang taroh tukang bade nah ieu malam nisfu Saban teu mikeun kana ilmu tarohna ilmu badena eta teu dihampura ku Gusti Allah. Musahinan nu teu dihampura di malaman nisfu Saban sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya mah tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunak kebebasan hatena. Mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah yakni teu dihampura malaman nisfu Saban. Keur majana gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban anu mulya. Bulan Sya'ban teh cek kurang lembur mah bulan Rewah. Sebab urang sok arwah-arwah bulan anu mulia cek Kangjeng Nabi fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya. Keunggulan bulan Sya'ban terhadap bulan-bulan anu lain ngelehkeunana bandinganana seperti ngunggulan kula ka sakabeh para nabi. Lain letik-letik unggul bulan Sya'ban. Mantap orang digunakan pakai nonton main bola, pakai nonton TV. Kuunggulna bulan atuh engke catatan maksiatna ge unggul. Mudah-mudahan nu ngunggulkeun maksiatna dipanjangkeun umur. Mudah-mudahan amin heran aing mah. Dia meureun maksiat kabeh dipanjangkeun umur mudah-mudahan asa-asa amin lagi. Maksudna supaya bisa berbakti tobat ka Gusti Allah subhanahu jauh amat jeung Kangjeng Nabi mah di bulan-bulan nu lain teu pernah full puasa tapi di bulan Sya'ban mah full puasana ti tanggal hiji nyambung datang ka Ramadan ieu ku unggulna bulan Sya'ban. Malah wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillah ala ibadihi hese bandinganana tamah keutamaan bulan Ramadan terhadap bulan-bulan lain lir teu beda jeung unggulna Allah ngunggulan terhadap hamba ukuran tamat. Ieu mah keur carita bulan Sya'ban besok itu luar biasa. Namun Kangjeng mah menghormati jeung ngamulyakeun bulan Sya'ban nu unggul eta dipake puasa, urang mah berleha-leha. Di bejaan ku bejaan anu komomun henteu. Bulan Sya'ban teh lain letik-letik bulan. Para unggulna di bulan Sya'ban. Tak cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ti Yahya bin Mu'adz annahu qala inna fi Sya'bana khamsata harufin sanyana lafaz Sya'ban eta ya 5 hurufna hiji shin 2 ain 3 ba 4 alif 5 nun hiji-hijina ngandung harti shin ieu ngandung harti as-syaraf was-syafa'ah mulia jeung tutulung pohara bulan Sya'ban bulan nu mulia jeung bulan nu pinuh nulungan ka hamba. Kedua ain eta al-izzat wal karamah mulia
anu luar biasa. Tilu ba'al birro nuduhkeun kana bagus. Opat ali nuduhkeun kana ulpah aring layet dedet nyaah wa binun nunna eta nuduhkeun kana nur cahaya. Masyaallah mantap. Rajab li tathhiril badan, Sya'ban li tathhiril qalbi, wa Ramadan li tathhirir ruh. Bulan Rajab pikeun ngabersihan awak zahir. Bulan Sya'ban pikeun ngabersihan qalbu hate. Bulan Ramadan jang ngabersihan ruh. Mun Rajabna diberesan zahirna, bulan Sya'ban diberesan qalbuna, bulan Ramadan dirapihan ruhna, bulan puasa hiber, bulan Syawal hiber. Apak-apakan mes pokokna. Urang mah kedot jasa ieu teh bulan naon kieu bae urang. Pisan tertarikna ku bulan-bulan unggul. Tah di bulan Sya'ban ieu aya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban eta aya anu makekeun nisful awal malam 15, aya nu makekeun nisful akhir malam 16. Urang rata-rata makekeun nisful awal jadi malam tanggal 15. Lamun urang nanggalkeun roahna Salasa berarti Salasa Rebo Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, malam Salasa. Saku hari Minggu ta isuk Senin, ta malam Salasa ngaranna nisful awal tanggal 15. Eta nisfuna malam Salasa. Sakali deui aki-aki mah osok nalaweung. Ini ngajina osok cilak-cilek kakutang gitu geus nini gitu. Dengekeun ku ceuli ngajina ulah ngawuduk bae atuh. Jadi malam tanggal 15 na Senin malam Salasa. Kanjeng Nabi man ahya lailatal idain wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Sahaja lemah anu ngahirup-hirup maleman lebaran. Idul Fitri, Idul Adha, jeung maleman nisfu Sya'ban. Ye tanggal 15 na malam Salasa diramekeun ku urang dihirup-hirup. Dihirup-hirup teh kumaha maksudna diramekeun pake taqarrub ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, pake ibadah malam Salasa teh. Taetang ke balukarna lam yamut qalbu moal paeh hatena hina tamutul qulub, waktu hate-hate nu sejen malalodar nya nama hirup bae. Ngahirupkeun ngarame-rame malam nisfu Sya'ban ku ibadah ka Gusti Allah, hatena bakal hirup, hatena bakal caam ya sapan ieu hese ge ngahirupkeun hate. Sebab paeh mah cek si soleh ge reu riweuh mobil paeh atuh mun kitu berkona paeh atuh ngusru. Urang boga pamajikan geulis paeh atuh embung urang nangkeupna ge. Embung kajem geulis sakumaha ge paeh lantaran nu paling repot urang kakarek ge kawin 2 bulan 3 bulan ieu paeh belum dongkrak antrik na paeh. Pemajikan kaset tinggal kaset, sugih tinggal sugih, teu perlu kaset pokona menu penting etana teger. Paeh eta teu berarti. Eta lamun geus paeh mah bahaya, nu paling bahaya mah sebenarnya mah paeh hate. Paeh hate mah teu meunang nulis sendal bagus. Lamun ngaji teh ka dieu geus lain naon nu di deuleuna sendal mana ya nu ku aing disikat eta paeh hatena teh.
Paeh tah nu kos gitu tah paeh tah. Atawa dedeuleun bae mana irang da ngora ieu. Paeh teh haten tah. Paeh. Aya hiji urang Cikupa kan kitu. Paeh teh haten. Ngajina nuluan rangda bae. Paeh teh haten. Eta paeh hate teh hese. Geus dibejan kredit haram lantaran teu hirup hatena malah nambah deui. Kamari maka karat kredit Mio kuari geus mulai neuk kredit Avanza. Paeh tah hatena. Paeh eta pas kitu. Coba ge dira paeh jana mun teu digencet di kuburanana. Ulah main-main. Eta paeh hate teh pas kitu teh teu ngadenge ka aturan-aturan Gusti Allah. Paeh ngaranna hate. Titahna ulah nonton TV. Wow, dijual nih itu. Beli dulu gede aduh kuan. Modar tapi hate da kos. Paeh tapi hate. Ini jelas mah kula mah tuh keur ngahiji nu pararae we mah. Kediriung-riung kuno paeh mah. Ya untuk buka TV ya kau bagian liman kenep TV dah. Jadi pak kula mah kuari ke diriung-riung jeung modar bae. Paeh hate. Saya bayang hirup hate teh mangkumah gitu masyaallah. Resep kana dunia paeh teh hate. Resep kana dunia teh paeh teh hate. Teu resep kana ibadah paeh tu kitu hate. Jalamun hirup hatena mah teu resepeun kana dunia teh resepna kanu nyieun dunia Allah Subhanahu wa taala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diingetna ta eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat di jero salat teu inget kata ka Gusti Allah na teu inget. Ngahayal urang mah keur salat teh jadi ngeunaheun nikmat ngahayal teh ngeunaheun jasa. Jika nikmatan bae geus lokoda salat teh ngahayal. Masya Allah, nuleungit eta sok kapanggihna di jero salat. Eta pan ku bego-bego ada urang salat eta kos kitu. Paeh teh ngaranna hate. Tah, ieu aya obat ya kebenaran ieu obat ti Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obat supaya ulah paeh hate teh ka dunia ulah pati resep. Kamaksiat ulah pati resep komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep kebelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah paeh hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sanajan ku amin rais mah ieu dibidahkeun kajeun amin urang-urang anda kan pokoknya orang-orang yang namanya namun yang nanya dari mana tuh dalilnya nih perep nih tahu nih perep kita minta emang perep apa ini kalau kena hidung lu nih nggak jawab lagi gitu amat ya kami minta siapa dijawab pakai dalil kita tetap baik kudu pakai perep siapa. Iya Muhammadiyah Persis PKS Bangsa Nugari tutup para rugu ambalaya kuari di urang tak sing hade milih guru sing hade milih babaturan milih rekan lantaran besi tepa telen urap bae eta ismu amin rais tepa bahaya acak-acakan kiblat jadi ngidul gua lihat eta gara-gara tepa anda bos gitu. Masya Allah segede kumaha kiai eta ngaramekeunana ulah hese-hese salat maghrib mantap salat maghrib salat awabin mantap salat awabin salat 20 rakaat mantap salat isya urang salat isya mantap salat isya badiah isya tas badiah isya salat 100 rakaat di beda sholat mambo ilok burung ngap biasa ayah ini sholat ba'da isya terus datang ke subuh tamu beki abo tamu
ngan ulah teh kitu teh ulah, kecuali jelema-jelema khusus nu dibere wirid ku guru najangnya bae. Biasana ahli tariqah nu kos kitu aya salat khusus di malam nisfu Sya'ban, jangnyana doang. Urang sakali deui ulah make salat kos kitu. Jumlahna bakalna minimal 100 rakaat, mun jeung bangsana deui sok diberjamaahkeun. Ahli suluk sok ngaberjamaahkeun jeung bangsana deui. Urang mah sakali diulah mun di lembur aya nu salat nisfu Sya'ban, urang ulah milu. Ngan atuh urang itu naon ngaranna ngalarang atuh ulah sabodohnya ngan urang mah ulah milu. Sakali deui urang mah ulah kabeneran cenah. Beneran emang embung diulah atuh geus pas jasa sama. Masya Allah ulah ya. Lantaran eta mah khusus geus jang urang mah nu jang umum ieu lain deui. Lantaran sanajan didikeun secara umum ya urang mah moal kuat malam Salasa salat bareng 100 rakaat isukan rumah sakit umum pinuh. Kunaon ieu salat keur penting. Jadi ieu balukarna ieu teu bari leumpang kabeh. Ditaku saja, ditaku Ki Uci. Waduh, sembarangan bae teh Ki Uci. Ni papisa. Aki-aki geus pokona teu bari leumpang wae geus pokona mah. Mendak ku Kangjeng Nabi diatur jang saha ieu salat, jang potongan mana. Hei bangsa potongan tukang nonton TV mah ulah ke kajian kumaha ge geus. Ambalaya engke, ulu di mana, awak di mana. Lantaran ada salat urang teh khusus mantap diulah. Khusus merena. Sajang kurang mah ulah. Sakali deui di lembur sanajan eta kiaina gede, ustadna hebat, udang-udangna ge segede bakul. Nyana ngajakan salat nisfu Sya'ban ulah teh. Mun ditanya pan sia teu milu aing mah dilarang. Emang hukumna kumaha aing mah teu nyaho hukum. Teu nyaho bae cak kiai ulah-ulah bae geus. Sakit itu kan gitu. Dasarnya jadi bejaan hukum lagi. Itu ngaji henteu. Ada kitab di lockdown ti. Tapi lah sekolah sanawiyah. Bismillah ona naon. Oh gitu kan. Hartina ulah sambarangan yen salat mah. Lantaran salat mah kudu menang ti Gusti Allah atawa ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah ciptaan salat ieu mah ti ba'dul arifin. Geus nurunkeunana ka ba'dul arifin deui teu menang secara umum. Besi ieu mah aya nu ngainstrukeun sikeun salat ulah lobat sedekah. Des urang mah ulah ngin. Ulah hukum nabi bid'ah. Bagus. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Saur Abi Hurairah qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Malaman nisfu Sya'ban kaula kasumpingan malaikat Jibril. Masyaallah Kangjeng mah katatamuanana ku malaikat Jibril. Urang mah katatamuan teh ku calo. Katatamuan teh ku tukang adu koto. Main gaple, tetamu urang mah nu kos kadar itu tetamu urang teh. Paling banter lurah. Camat. Emang eta kata tamuan ku camat emang kumaha gitu teu bagus. Sebab lain ahli ibadah nya mah ahli SPPT. Bagus. Besi aya kiai, besi aya ustad, kata tamuan ku bupati, kata tamuan ku menteri, kata tamuan ku camat jeung ku lurah bunga, eta rusak atena si kiai. Rusak pae eta atena.
sebab udah dipakah kayang kunyana iwati kebanggaan jeung dunia ajur sama kiai kos gitu tinggal lepek na doang tebaru mengkata temuan ku bangsa wali emang aya atau aya wali nikah mitoha berarti kata temuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal kata temuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah tah eta cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa sahanu nyaho kiai eta bisa nepaan zikirna taqarrubna deusna sahanu nyaho eta kokolot bisa nepaan tiisna urang kata temuan ku bupati mah hareuda kata temuanku menteri hareuda kata temuanku gitu camat hareuda tiis teh eta kadeleuna doang ngamplop jana 500 sejuta 2 juta dunia kene urusan komo mun teu ngamplop mah ngagerenang sial teh camat datang ongko merek henteu goblok da camat untungna mah ti tajong da camat goblok-goblok sakali deui teu bagus hate urang put mun kata tamuan ku lain ahli Allah bunga teu bagus eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu tah Kangjeng Nabi mah maleman nih susaban kata tamuan anak ku malaikat Jibril alaihi Masya Allah mudah-mudahan urang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula maulah wakah heulanan mudah-mudahan dicepetkeun kata tamuan ku malakal maut bakal terakhir orang bakal kata tamun ku malakal maut ngade teman malaikat pamungkas teman terus kumaha kiai malaikat tergantung amal orang lamun amal orang bagus datang na kaset mun anu kaset sing ade mun amal orang jore bangsa ngeridit nonton TV bangsa hideung malaikat tak sing ade bisa anu hideung Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malaikat sianya. Kan hidung dia. Insyaallah. Tah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihi. Cik malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmat. Ye, ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat ku Gusti Allah dibukakeun. Masyaallah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia 290 jaga jang di akhirat. Hiji bae oge kuari indungnya ah ka anak, anaknya ah ka indung. Luhur atasannya ah ke bawahan bawahannya ah ke atasan sanajan kuari mah ieu luluhur teu nyaahan ka rakyat da buktina jalan teu dibangun-bangun aya bae meureun karunya mah saeutikna ka pamajikanna mah meureun karunya ka anak nama karunya sanajan ka rakyat nama teu karunya bagi-bagi bae meureunnya nama nan saukur saceulil meureun boga ni karunya saya teh hiji teh luar biasa mau baik teu daek ngadahar anak mau sakitu galakna anakna teu didahar tapi pejabat kuari nyepakan rakyat nyaahna geus tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene kurang teh oper-operannya ah ti Gusti Allah omong ke di akhirat 290. Oh, lu mantap bangsa anu sok ngeridit ke ka sorga. Sorga punya anak Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngeridit tetap punya anak Allah 290 atuh teh kira-kira. Nah dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu dong padu tah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang cenah sia mah. Seret adu diangkat deui. Ya geheng mah geheng sih. Ya Allah dah malam ieu malaman dibukakeun lawang langit lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat fagum wa shalli warfa rasaka wa yadaika ila sama udang salat angkatkeun sirah jeung leungeun dua leungeun munajat ka Gusti menta
Harita Kanjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol tuh cek Kanjeng Nabi ya Jibril ma hadhihi lailah ai kitu malam naon ye gola cek Kanjeng Nabi hadhihi lailatun yuftahu fiha salatu mi'ati babin minar rahmah malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat mantap Allah malaman nisfu Sya'ban fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an Allah bakal ngahampura ka sakabeh kilba anu teu musyrik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik, berarti kena panghampura Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan aya nu diistisna illa man kana sahiran, kecuali sanajan nya teu musyrik jadi tukang sihir eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atau anu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobatkan miceun sihirna teu ditarima. Teu dihampura. Au kahinan atawa dukun, tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban teu miceun kana ilmu tarohna, ilmu badena eta teu dihampura ku Gusti Allah. Au musahinan nu teu dihampura di malaman nisfu Saban sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunak kebebasan hatena. Mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah, yakni teu dihampura malaman nisfu Saban. Keur majana gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere. Saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ibahaya ieu mah musyrun ala zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina. Nah tetep bae nya nama si keneh ngalakukeun zina yakni can tobat can nyabut can ikhlas tina maksiatna. Ka eta malam nisfu Saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akil riba ieu segala lain lalawura. Lain lalawara Allah ngahampura di malam nisfu Saban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik, dan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba. Ya le teu ngagunakeun duit riba, teu ngalaksanakeun riba, teu nyakian riba, teu ngalaksanakeun ngridit ta eta teu ngalaksanakeun bang. Nah ieu menang pangampura nu make duit bang teu tobat malam nisfu Saban, nu ngridit teu tobat malam nisfu Saban, teu beunang magfirah jeung rahmat Allah. Nutup magfirah Allah jeung rahmat. Eta ku benci-bencina Allah. Ku greget-gregetna anu tadi dicaritakeun tukang sihir, tukang taroh Allah gregeteun jasa. Jelema nu ngunek-ngunek Allah gregeteun jasa. Anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheuleun pisan, termasuk anu terus-terusan zina ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheuleun pisan hingga digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang. Teu meunang lain geus. Cenah itu mah kiai di itu aja nu ngredit kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sasajan kiai. Yang kiai malah nya namun ngajakan nyana pamimpinna. Pokoknya tidak terkecuali akil riba al-aqal walidain atawa nu keheul ka indung bapa, nu nyarekan indung bapa anu teu hade jeung indung bapana malaman nisfu Saban jana can tobat can minta pangampura ka indung bapana teu meunang magfirah jeung rahmat Allah. Insyaallah
Mana deui? Wan namam, tukang adu domba. Zul wajhain, ngabogaan dua beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu, beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu. Beungeut nu jang menghadap ke atasan mah nu ieu. Beungeut jang menghadap ke bawahan mah nu ieu. Biasana ahli partai zul wajhain teh kos kieu. Ieu bangsa kiai-kiai Golkar, bangsa zul wajhain nu kaya. Komo pemimpin nama. Wah, cenah ulah Golkar bae meureun saja nya sawaun. Saruha kabeh ge kos kitu. Masyaallah. Masyaallah. Alqati ar-rahmi atawa nu megatkeun rahmi. Kainden kitu na mumbung wau jeung lanceuk, mumbung wau jeung adi, lantaran boga masalah, mumbung wau jeung mamang, mumbung wau jeung uwa. Nyana embung wau aing ngadatang moal didatangan teu hayang, mere moal dibere teu hayang aing mah putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah. Allah keuheuleun pisan ka jelema nu megatkeun rahmi. Fa inna haula'i la yunfaru lahum. Ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku, sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan tete akilah riba hampir kabeh. Hampir kabeh kuari mages kuku perusahaan gede, pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Ieu perusahaan wawarungan ge geus make duit riba rentet. Boro eta teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngeri di sarua bae. Ulah main-main urang mumpung masih hirup kene. Umur punya hawa buah isuk buah pageto. Ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih. Mentang-mentang urang ngarumpak aturan Gusti Allah saanunya ho can anggeus kreditan paeh. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dan ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa. Kredit lain masalah leutik gede teh kos kitu, lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh. Maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an, nas tama lantaran ribana menyolok anu luar biasa ku urang kuari geus teu dianggap teh. Minum arak mah ku urang teh di uyak ulah luar biasa. Anak minum arak bagus tage orenganan bapakna ngadahar duit bank atuh sarua bae ngerebek kabehan. Nah ieu urang coba hate urang supaya hirup malam nisfu Syaban urang taqarrub ka Gusti Allah, abeh mata hate urang dibere hirup sehingga urang bisa ningali kana jalan-jalan siratal mustaqim nu lurus. Ya Allah, terus gitu nya sing hade malah dina kitab Isarul Rafiq mah aya wa warada hadhihi lailata bismin Syaban. Tu tadi geus kawarid oge dina malam nisfu Syaban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri bani kalbi. Allah di malam nisfu Syaban, wah triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Utaqo atikun utaqo aya ribuan jutaan triliunan jelema nu dimerdekakeun di neraka. Keluar cek Allah ka malaikat keluarkan merdekakeun geus ulah di neraka bae bi adadi syu'uri bani kalbin. Pohara luar biasa. Cuman Allah tenele di malam manis Syaban teh tetep bae dikanarakakeun tama saha la yanzurullahu fiha ila musyrikin hiji jelema musyrik malam manis Syaban tak kitu agungna tetepnya nama dikerebekeun bae. Dua wala ila musahir jelema anu ngunek eta ge sarua bae teu dicabut dina neraka. Wala ila qati rahmin jeung megatkeun rahmi komo datang ka indung bapa. Tambahna aya deui wala ila musabbil izari jeung jelema nu ngagusur-gusur
sampingna jubahna calanana datang ka ngangsar ka tanu ta eta ge teu dihampura ku Gusti Allah malam manis pusaban masih angger keneh. Urang make samping, make jubah, make calana kudu luhureun mata kaki, luhureun mumuncangan. Tah, luhureun tah. Cara PKS gitu tah. Ngan PKS luhur teuing nya nama sabitis. Tuh kitu nya wala ila akil liwalidayhi jelema anu teu ade jeung indung bapa. Wala ila mudbini khamrin jeung ngalanggengkeun minum arak teu meunang pangampura Allah Subhanahu wa taala. Ramekeun malam nisfu saban kumaha atuh kiai geus bae urang mah diatur ku ba'dul arifin malam nisfu saban ba'da maghrib ulah ngomong deui terus ba'da maghrib maca yasin 3 balik. Yasin pertama coba yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu no maca yasin katilu minta umur panjang ka Gusti jang nambahan amal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cekak kita kiai kula maca teu bisa maca yasin teh coba heula jana iko hese tan ngejah teh hese nyambung-nyambungkeun ana hese. Itu bisa kula maca Quran maca yasin kudu kumaha tah? Aya mun teu bisa maca yasin maca kulhu 210. Etika maca. Bismillahirrahmanirrahim. Asana aki-aki mah 210 ge olah bahasana mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad 210 macana geus batur baca yasin nyadang ge bareng diuk di dinya tapi nya nama maca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad macana 210. Kayak ngadoa bareng jeung pamimpinna ke maca deui ke bareng. Kiai je kula mah kulhu ge patek trok bae. Saya memang ngeuka beuki meureun ieu. Patek trok bae cenah kiai maca kulhu ge. Lamun patek trok bae maca kulhu istighfar bae macana 10.000. 10.000 ya Allah ya Rabbi. Istighfar mah saya tiga astagfirullahalazim yang rada panjang eta astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi 10.000. Kieu cangkel meureun teh mah emang sia mah kitu kajen kumaha ge hayang ulah ibadah tapi ka sorga kabade ku aing kajen kumaha kabade. Nah, anu paling sederhana maghrib, isya, subuh, malam nisfu saban berjamaah ngadulah kurang ti 40-an. Maghrib berjamaah 40-an, isya berjamaah 40-an, subuh berjamaah 40-an. Eta bae nu ringan lah tah. Talora maghrib mah jeung isya rada bisa, subuh biar berat ya subuh doang ya, masya Allah. Eta geus wadai nu leuwih ringan cenah kiai nu leuwih ringan teh eta tampiling sia mah ku aing wadai gitu. Atuh leuwih kurang teh eta mah teu ngaramekeun malam nisfu atuh ngaranna teh mah biasa-biasa bae. Malam nisfu saban kajon teh buku bakulah aya anu nyetel TV. Besi urang kena bebendu Allah. Geus bae pareuman geus TV di dinya mah. Anak ceurik tanaon geus sabodot teh. Sia mah emang osok anak bayi nu anak cenah aya buku sia. Sok pake tata gedang anak bae anak. Eta geus malam nisfu saban pareuman. Trek ulah aya. Anu kubaku mah geus ieu mah pokona mah maca maghrib berjamaah yasin atawa nu teu bisa maca qul 210
Atau istighfar 10.000 terus sepenting 10.000 sakedeung istighfar astagfirullahalazim 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 sakedeung 10.000 teh eta nu mantap ngarasa can pernah eta jelema tah can pernah lamun geus pernah mah lah 10.000 mah sakedeung ya astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullah komo lamun ditujukeun mah ku ari 1.000 ka mata astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim Gusti mata abdi ieu besi dula-deuleu lain besi deui sing ngomong tangga kuari geus loba jasa dosa marna abdi dek istighfaran 1.000 ieu malam nisfu saban keceuli Gusti ceuli abdi dedengean besi lain besi deui jaipongan melulu ya diceuli teh oh masyaallah keur ngorana tah nang ning nong nyampura Gusti malam nisfu saban ya 1.000 kaceuli ka irung Gusti Gusti aya ambon lain ambon pipi batur disedot astagfirullahalazim eta istighfaran 1.000 irung terus sungut geus puguh sungut mangesah geus loba jasa tah mangis gibah teh jeung sajabana sungut 1.000 kemudian beuteung 1.000 terus dubur 1.000 kubul 1.000 suku 1.000 leungeun 1.000 kemudian atuh ayeuna mah gobu teh 1.000 geus bakalna 9.000 tah tinggal 1.000 deui jangru 1.000 10.000 kabeh tuh geus dihitungan ku urang 1.000 tak sakedeung teh istighfar teh sakedeung coba bae laksanakeun ge laksanakeun ge tah isa coba aing utur kiai teh geus sakedeung sila teh menang 1.000 teh pegel ja masyaallah gitulah malam nisfu saban ramekeun ulah obrol-obrol naon isin Allah keur mukakeun pintu magfirah jeung rahmat urang masih keneh encan deukeut keneh bae jeung Allah sakitu keur diumbar ku Gusti Allah magfirah teh keur disebar urang masih keneh encan beuki keneh rugi amat masyaallah iyalah malam Salasa urang babarengan ngalaksanakeun ngaramekeun malam nisfu nu bagus cek almarhum Abah Kulama malam nisfu saban ulah sare mantak eta dibere wiridanana khusus mas 100 rakaat eta nu khususna atau urang istighfar 10.000 atau urang zikir geus ulah bae ulah sare bae geus tah malam nisfu saban teh besi ngantuk siapkeun ku urang balak bener sama tolol atuh ngaran beuh atuh make kos kitu mah 2 poe ge bal peuting ge atuh kuat piceun kos kada itu teh siapkeun tasbih atau Quran atau maca sholawat malam nisfu saban komo nu geus kolot mah besi teu kapanggih deui jeung nisfu saban ieu jaloba jasa panyakit cing manis geus aya kemudian asam urat geus aya ya puyeng geus aya ya asana ya asana moal ka bawah teh kapanggih deui lah jeung malam nisfu saban geus gunakeun malam nisfu saban rame-ramekeun ulah sare sugan bae puyeng subuh bae ya nah sekali deui urang ngaramekeun ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala maca yasina dek berjamaah di masjid di mushola di majelis taklim mangga dek sorangan bae di imah dek jeung keluarga bae mangga dek di masjid sorangan mushola mangga silahkan dek di mana bae nu kira-kira leuwih khusyuk leuwih mantap ibadah ka Gusti Allah di mana perasaan urang ngaji maca ieu mah kudu ngaji praktek disebutna ngaji diri memang ngaji diri orang nonton heula melalui pembacaan geus teu kaudag urang sakadar carita we ngan aya kieu engke resepna kana caritaan sidikun ahli Allah aulia eta geus aya tetesan wali di awak jadi urang teh kasukeun kana wali waduh mantap di akhir zaman mah aya wali ngridit
Ya Allah karim. Wa adna nasib at-tasbih wa taslim. Panghandapna bagian kewalian ngabenerkeun ka perjalanan wali jeung kawalina oge pasrah terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammadiyah mau nyaritakeun wali ngajebian ka urang. Giliran bae kadesek-desek aya cek dina wali jaya dina Al-Qur'an lagi. Coba pangnyontoan ke itu Pak Amin Rais. Jadi Amin Rais teh wali. Jadi tenyahun ka ukuran-ukuran wali-wali Allah. Hese jeung Muhammadiyah. Rada babarian keneh jeung kitu bangsa Syiah. Nya nama kawali tu paha. Di sisi eta, di sisi lain berat di Syiah. Jadi orang teh ayeuna menyikapi golongan-golongan Islam nuku Kangjeng Nabi dicaritakeun bakal sataftariku ummati, bakal peberencai umat kaula masing-masing ke datang ke 73 golongan kabeh kajatakeun ahli sunnah wal jamaah. Nu aslina nu mana atuh ya Rasulullah? Nu asli mah nu ana aleh wa akur jeung kula bae diakurkan ke orang mentak maka silsilah besi terakur jeung perjalanan silsilah nage engke dimusyawarahkan besi aya silsilah gadungan besi ngaku atau ngadenge doang ieu ke bakal kanyahoan tina hasil daripada pagawean hasilna norekat ternyata horenganan haju kebeli mersi norekat sih jadi kos gitu hasil norekat ya haju nyandung opat mantep jadi hasil norekat ya iya teh mengarah karena duniawi salah mentak ari ilmu nama di dulu ilmu di Tasikmalaya Bahanom akur ilmu di Banten akur di Jawa Timur akur nutu akur teh cara meratekeunana timimiti cara merek anu sambarangan mentak begitu norekat teh jadi tuauh jeung dulur barang norekat tuauh jeung jelema barang norekat teh ego leuwih tinggi oh berarti di mana ngamimitian deui norekat justru norekat mah ulah kajahoan ku batur hatta pamajikan ge ulah nyaho urang norekat nyaho pamajikan urang teh kana pagawean ibadah urang cukup ibadahna ka Gusti Allah nu nganyahokeun Allah titik geus bae sakitu geus di mata pamajikan urang bangun biasa bae gitu buset wayah Noel wayah ngagelang teh giliran kos kitu mah mantep tah giliran anu urang pamajikan geus sare anak geus sare leket teh urang kuda ulah gandeng-gandeng ulah kanyahoan urang ibadah sorangan mun sakamar teh mah jeung pamajikan nyahoan urang hee ulah geuna kanyahoan ieu mah bebeja ka pamajikan kakak norekat neng entak sing hade nyanenge kakak kaya ulah diganggu emang sana nggak ganggu iya mah ulah nggak ganggu kakak paling kakak nggak ganggu kan neng aduh norekat teh kos gitu ya Allah ya Rabb jadi umumku ngaju nyanana mere selembaran saha nu neuk ijazah tarekat je kosorat undang bae disebar-sebar ieu mah ilmu ruhani geus teu kudu make tulisan-tulisan ijazah tarekat mah urusanna ruhani dari hati ke hati gitu atuh jadi engkena sejuk nikmat titah bener tanpa peduli ka makhluk jeung ka dunia ka Allah bae ngan moal bisa mun teu cara bersyariateun pake kurang syariatna dieusian putoikoh menuju hakikat
Bismillahirrahmanirrahim. Kapanggih jeung budak akur, kapanggih jeung nini akur, jeung aki-aki akur, jeung nu sugih akur, jeung nu susah akur, jeung rangda akur. Eta mah akur bae pokona. Jeung rangda mah. Terus jadi urang teh biasa bae. Mun bisa, mun teu bisa ngasingkeun diri. Asa teu bisa hate teh ngolembar ku kitu mah. Mulai urang kholwah. Jadi kholwah teh kulantaran teu bisa hihijian jeung jelema satungtung bisa loh masalah mah enggak bae. Ternyata teu bisa. Hampir 90% ahli thariqah ngabejan moal bisa. Ngahiji jeung jelema urang pisah tina jelema. Oh kholwah tuh. Kholwah. Nah, ini perjalanan ibadah menuju ridho Allah dengan ini perjalanan khusus. Saha jelema na ieu nu kuatin koski cek teori mah asa hese. Tapi pada ieu mah urusana panggupai Gusti Allah. Ka dieu yaap cak Gusti Allah, batur mah teu bisaeun nya mah kok bisa. Batur mah teu kuatun kok nya mah kuat. Ih atuh panu Allah digulak-gileukeun ku Allah. Batur mah sare nya mah kerek. Ya itu masalah. Batur rumah dahar sapiringnya nama 2 piring. Khawarikul adat eta. Akur jeung kebobule eta. Dibedakeun urang ku Gusti Allah. Kumaha ngamimitianana ieu? Anu kamari dicaritakeun ku urang teh nomor kahiji mengenal heula. Sanggeusna mengenal kemudian urang teh nyicipan. Sageusnya nyicipan karasa ngeunak surbi nginum lek mun cara nginum geus nginum kaseubuhan sakar mabok geus sakar kakarak makom sohu ngaranna mun ibadah mun dina minuman kos kitu urang neuleuh heula minuman urang keur dahaga ih jadi minuman bangun amis amat dideuleuh ku urang dahaga minumanana nya kadeuleuh amis nya tiis kadeuleuhna haju cuaca panas, aduh, masya Allah, ini amat. Coba anasan kurang seripit, nyati isnya amis, terus kena, turam, hayang kene, nginum deh, hayang kene, nginum deh, bungkiang, sakar ngarana, ngarasakeun seubeuhna nginum, makom ngarana. Makom teh cager geus dahaga geus henteu tiis karasana ka awak eta carita minuman ku ari ibadah ka Gusti Allah dimimitian urang ku mengenal Allah heula ti wujud ti dambako terus urang ditafakuran mengenal melalui tafakur pan urang teh mengenal Allah teh melalui syariat heula can kaharti cenah kiai mengenal Allah melalui syariat ngaji heula sanggeus ngaji cobaan ku ari ceng bulan sia geus ngaji geus nyaho kana haram jeung halal insyaallah syariat wau berarti sia ka Allah wau melalui syariat coba dicoba ku aing sia coba inon ya ih tambah bir sadana ayo coba inum ku sia imbung urang sia mantap mu haram wauheun ka Allah melalui syariat haram ni minuman wau tak ka Allah melalui syariat ngaranna imbung nya nama haram dibere ku urang awewe urang Lampung Putih waduh masya Allah haji bubuka di hareupeun iya susuna meni neuntrut ya gitu apemna kadeuleung set pelan coba tah nyana geus ridoeun jasa kasih hayang nu mantak ridho lain nyana teh ya irang da ditinggalkeun ku salakina geus 2 tahun jadi nyana hayang disodakohan duit teu butuh hayang sodako eta jadi ujang lamun daek nyarean nyana menang ganjaran lantaran sodako ih ke heula kon sodako kiamat kabalinger ieu mah sodako kos ieu nyana geus hayangeun jasa ieu jadi geus acep teh sodako kadinya nyana mah duit teu butuh bogaeun mobil mah teu butuh bogaeun nyana mah segala rupa teu butuh dahareun nyana mah butuh ge eta Imbo cek jana. Kunaon emang? Itu haram zina mah wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Wau ka Allah melalui syariat. Dur salat zuhur, gegeuraan bae nya nyangan samping.
sajadah dan dek mana sih ya sholat ini dek kau tuh kadangnya surah azan wauh berarti ke Allah syariat ketika dak si hayang motor hayang buka duit itu motor tuh buka duit kredit ku sia DP-nya seberapa 3 juta ngan bukana 1 juta yes bukan mah bayarkan 2 juta dia siang injem kain doon tuh coba jadi 2 kredit motor hiji kredit bayar hiji tanu 2 juta nah jadi 2 dah sia geus dateunan naon teu pati wauh tah ka Allah tah dina bab kredit nya can wauhun ka Allah syariatna can anggeus moal jadi wali syariatna ge can anggeus teh can anggeus kulit kording jaronapan pawaribat eta teh can kapake ku manehanana saya buka duit ente aju dek usaha tuh buka duit daek siang nginjem daek di injeman mah aya manu nginjeman ye di aing aya caki Umar teh ngan kieu di mana-mana siang nginjem 1 juta ke di mana-mana sabulan kudu mayarna 1.100.000 daek sia jaga sama masalah can wauhun ka Allah can wauhun ka Allah can make kana kulo kodin jarana tah eta teh wauh ka Allah melalui syariat dina ieu mah wauh dina ieu henteu dina ieu wauh dina ieu henteu eta kos kitu aclek-aclean kos kitu moal bisa jadi wali moal jadi solihin ge moal bisa kecuali diganti ngaran Muhammad Solihin teu bisa tah mulai kuari kenal ka Gusti Allah sok aya jalur khusus dilatih lantaran Maradona ge hebat main bolana lantaran dilatih Mike Tyson ke hebat tinjuanana aya pelatihna teh dan lain-lain sebagainya urang ge ibadah make jalur khusus dilatih cara kumaha hudangna hudang silana leungeunna zikirna sanggeus teh mengenal wujud kidam bako dicaritakeun makomna ieu nya aya 7 ieu makom teh pos ngaranna aya 9 gitu makom teh aya 9 sok mulayan jasa etik sebenarnya mah ulah aya di jero hate dunia ulah aya di jero hate makhluk ulah aya di jero hate nafsu ulah aya di jero hate setan jadi hiji be Allah tah deuk ngaleungitkeun eta perjalananna melalui suluk ngaranna tuh carana hiji zikir kedua tafakur nomor katilu khidmah zikir urang ka Gusti Allah kemudian tafakur ka Gusti Allah jadi nyaritakeun dina hate teh merenung kana keagungan ti mimiti keagungan makhluk-makhluk Allah menuju ka Allahna bersilsilah urang teh jeung khidmat ka guru kumaha cak guru ulah-ulah keur bener keur salah lagi lakonan bae sebab ieu guru teh endek ngaluluhkeun nafsu urang teu lagi tentang guru tarekat mah kajen teuing salah tapi lamun urang teu norekat salah ulah tapi lamun urang norekat urangna norekat ka manehanana tah haji salah urang diinstruksikeun kudu terus bae kajen teuing salah sebab teu dimaksud etana nu dimaksud ieu nafsuna neuk dileungitkeun geus teh rahasia guru teh mah kos kitu mah teu meunang dituturkeun ku urang teu meunang dituturkeun nyana bae teh mah rahasia jeung guru batu nuturkeun ulah urang nuturkeun guru diajak ngariung wani keneh urang nuturkeun guru diajak salat wani keneh urang nuturkeun guru diajak zikir wani keneh urang nuturkeun guru diajak tahajud siap urang nuturkeun guru diajak puasa siap jasa balikan deui kuari urang diajak ku guru dititah dahar barang nyana wow leuwih ti siap tah mah leuwih ti siap diajak zarah siap jasa siap tah mah kos kitu mah kuari urang gitu nuturkeun guru dititah kitu sedekah siap keneh demi keunggulan kitu pangkat siap keneh nah kuari cak guru teh kieu tuturkeun aing ayo pas waktu sholat waktu zuhur teh sholat guru asar teh sholat bingung murid kumanya ieu nya guru geus teh sholat kalau ngomong sia segala mikiran sholat segala naon tuturkeun aing ieu si aing nuturkeun bener apa teu ulah ngomong sia bener tah henteu aing tuturkeun maghrib geus teh sholat asar geus teh urang nu biasa sholat titah nuturkeun guru teu sholat teu kuat urang pipisahan bae can kuat urang jeung guru can kuat memang kos kitu perjalanan kawalian mainnya cenah aya teu salat lain maksud teu salat datang ka mana ieu luluhna geus kos kitu bae teh urusan tarekat aneh bae geus
aja dituturkan ku batur atuh wah tambah urusannya na jeung guru hese atuh hese nu mantak saha nu bisa jah hese nuturkeun guru mah kos karar itu teh mantak ulah nuturkeun lamun teu dititah eta mah kan dititah bari nuturkeun bae cek guru lah nuturkeun aing mah siapa bae henteu kula mah dek nuturkeun ulah siapa heula aing tah nu tadi mah dititah kudu nurut bae kuari mah teu dititah dek nuturkeun bae atuh ulah nalika naik ka gunung ulah sia mah nuturkeun bae nalika ngojai jak ulah ge bisa ieu nutur cak ulah bisa naik ka gunung bisa ka leuweung bisa nya ngojai bisa pelbah ka seuneu ayo sia aing nuturkeun bae mah guruna ka seuneu tuturkeun aing tuturkeun geus sia kita ulah ge terus bae lah terus bae ge tuturkeun tutu tak eta teu meunang tah ketika ulah cak guru atuh ulah bae ketika nuturkeun kajenting salah teu dimaksud salahna guru teh dek ngopena nafsuna dek ngopena lelembutan-lelembutanana supaya urang bisa ngobrol jeung Gusti Allah urang mah pan ngobrol teh jeung nafsu pan aya ahli tarekat mah ngobrol jeung Gusti Allah per detik-detikna cek Gusti Allah leumpang cek Gusti Allah salat takbir si ada tak pikiran ulah kade-kade tu si teh keur dibimbing ku aing cek Gusti Allah deui pembimbing nupang sagalana mah aing berak-lirik ulah-ulah sia mah keur dibimbing ku aing aya nu liwat ulah sok meuli bujur geus tara ngagitekna di dieu keur salat si sia leung ngagitek waduh cek pikiran orang kos inul teh batal sia geus datang ka ilmu lain usul ilallah usul ila ilmu dibimbing urang teh titah kos kitu moal bisa teh kos kitu mun teu zikir jeung tafakur jeung khidmat ka guru moal we kajen kumaha ge eta teh keur carita metode ari anu dicokot mah ku Gusti Allah langsung ditarik ku Gusti Allah nah murad ngaranna henteu ngaji deui henteu suluk deui ujug-ujug boga kaistimewaan kadeuleu ku urang hajunyanana ge ibadahna pohara jasa dimurad tah mah kos ki Fudel bin Iyad atau dimurad ti leuleut ka keneh atau dimurad tah urusan Allah tah mah ku Allah nek dimurad kos nabi atau ti leuleut keneh dibimbing masum ieu ge dek dimurad ku Gusti jadi aya nu dimurad aya murid melalui suluk ngaji heula sageus ngaji dinyayankeun diberes sinar ilahi ku Gusti Allah di hatena nah ieu lolobana mah kos kieu nu meunang ngaijazahkeun ka baturna murid nu murad mah teu bisa sebab teu boga silsilah meunang ti sahajan praktekna ka murid kudu kieu kudu kieu teu bisa tah mah ngaranna laduni langsung ti Gusti Allah nu bisa ngaijazahkeun mah nu puguh belajarna alif ba ta sa jim kakarak belah kitu kieu belah kitu kieu engke geus berangkat mah masing-masing atuh mangga bae mentak aya murid ngelehkeun guru dina toriko ge sarua aya muridna mah ieu teh ngan sakadar sakitu pangkatna misalna ngan pangkat walina wali teh ngan sakadar walina kitu nu jaba ieu mah pangkatna kok jadi muhtar mah pan wali muhtar mah ngan 3 saumur hidup dunia ngan 3 pae hiji tambahan aya imamani ngan 2 aya autad ngan 4 Imam Syafi'i diangkat jadi wali autad kutub dina autad tah eta teh ngelehkeun guruna Tuan Syabdul Qadir tuh ngelehkeun guruna sarua bae naik bahkan guruna ge geus caritakeun bahwa murid kula anu bakal jadi kutubul aulia mah kula ge aya di handapeun nyana eta tergantung dah nah ieu nu bisa ngaijazahkeun teh anu belajar dibimbing nah kabelah itu dah cerdas leumpang sorangan timi dimana ngamimitianana nah ieu nu rek caritakeun tadi dahaga urang hayang usul ilallah parabotna geus aya ilmuna kuari urang berangkat ninggalkeun dunia jeung makhluk menuju usul ilallah ku cara zikir jeung tafakur khidmat kanu jadi guru sesuai jeung aturan anak berangkatlah nah terus di dieu yuqalu al ahwalu mawahibu diucapkeun ari ahwal mah pamere wal maqamatu makasib ai maqamat maqam kita adalah di usaha wa kasbuha huwa taqaddumul ahwal alaiha ka'annaha ngata ijuha
nasabna kana makom eta adalah diheulaan ku ahwal kaannaha nata ijwa seakan-akan natijah daripada awal eta adalah makom wa qaulul ahwal mawahib yakni ba'da taharuf fi jalbiha qasduna ka khalqil awaid batur tipe ting sare ieu mah hudang kharqul adat ngaranna. Kemudian kitu batur dahar ieu mah henteu eta ngaranna kharqul adat. Batur manginum nya nama henteu batur da nu ngaroko ieu ngaroko kharqul adat ngaranna. Batur mah teu ngopi nya ngopi kharqul adat eta kabawa ku juri eta nu batur mah keur ngaji eueuh nu nundutan nya nama nundutan kharqul adat sarua bae eta ge kabawa ku setan eta tak ikut kharqul adat ye. Jadi adat-adat kebiasaan manusia kebiasaan makhluk ditinggalkeun ku urang eta teh hese kumaha ngamimitiana. Nah lamun urang eueuh guruan hese madak makelah guru cing coba kumaha kieu ya guru beat ngaranna wari hiji awas jauhan kabair mangga nyaho sia ka kabair nyaho besi kurang nyaho ditulis mantak Mama Bakri nulis sela kabair padahal mah geus loba dina kitab-kitab kabair tapi lantaran ieu endek dimuridkeun ieu kabair dage ditulis ku Mama Bakri sempur dina kitab torekatna nulisan heula nya na kabair teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 kabair asana jang teu 40 wae dina fikih mah pan ieu mah thariqah kabair teh ditambah lai urang guruan mah hese tapi lamun aya guruan jadinya ho sing gade ieu kabair nya ieu nya sing gade tah sia kudu dijauhan ieu kabair dibaca ku muridna bo kabair teh urang mah nu nyaho teh mabok zina maling judi maehan eta kabair anu geus jelas tah kos kadaritu orenganan aya 40 dina tarekat mah kabair teh pandek usul ka Allah beres nya ieu nu sogoirna ieu nu sogoirna leuwih loba sogoir geus tinggalkeun ku sia nu kabair tinggalkeun nu sogoir urang nuturkeun eta bakal kharikun lil adat naon sababna sebab beda jeung kita pikir ku eta bae ge geus beda urang bakalna geus beda bakalna tah ku eta bae ge heulana encan nae ka ditu lantaran naon lantaran pugu jalurna batur mah nyebutkeun kabair teh nu tadi teh ya ieu mah macem-macem kabair sogoir teh macem-macem geus urang bakal beda jasa jeung batur dina tingkah-tingkah urang padahal urang teh can sakumaha kakarak datang ka sogoir jeung kabair jeung sogoir lantaran make doktrin kabair jeung sogoir tas sakieu kabair tas sakieu sogoir ku ngalaksanakeun eta bage urang geus kadeuleu beda ge bakalna jeung batur geus bakal beda dahar bae tapi daharna ukuran jang salat bae mun urang ngalaksanakeun berarti mun urang ngalaksanakeun urang tepat mun urang teu ngalaksanakeun eta dosa dina ilmu tarekat mah leuwih ti kabutuhan dosa terus abelah dina waro batu dakikun waro anjeun kudu nganya-nya kana apik sok timbulkeun di diri maneh apik awas mimiti dahareun kudu apik ilmueun kudu apik awas kudu apik cak guru dina kitab da dibere kaapikan urang teh ieu awas kudu apik nya sing ade ba bogana kendaraan bogana baju dan lain sebagainya kudu nyaho kokot soranana diapik-apik urang bakal kharikun lil adat geus sakitu bae ge nuturkeun metode eta bae ge bakalna geus kharikun lil adat urang geus kabairna dijauhan sogoirna dijauhan warokna kurang ditimbulkeun ku ari kurang mulai yakin aya ka Gusti Allah pasrah ka Gusti Allah taslim jasa ka Gusti Allah geus aya sorangan bakal timbul ngedan kabairna nu tadi geus ditauhan jauhan sogoirna geus kemudian warokna ku urang geus ditimbulkeun ku ari kurang urang mah pasrah ka Gusti Allah teh geus aya nyai-nyayan sorangan bakal nyai-nyayan sorangan otomatis bakal aya ngeunaheun hampa make metode ngaranna nah
kuari geus eta mah urusanana kos kararitu. Nah kuari mulai mata jeung ceuli di ka Allah ke. Ulah ayana naon di jero hate kudu tadi geus dilaksanakeun urang geus bisa. Kos belajar nulis hayang bagus urang nulis atuh henteu ujung teu nuturkeun tulisan teu henteu make metode digentur mah aya nyeun alif cara nyeun alif kos kieu ye urang dipagahan nyeun alifna kieu ye nyekel kalamna kieu penana nyokotna kieu ye tet nyeun alif nya ba kieu ye dideulekeun urang deuleu ye tah nyeun ba kos kieu cet cet tak kos kieu terus ain oge ba dideulekeun teu meunang teu deulekeun kieu ye carana lamun nyeun ain kieu set eureun ka dieu puterkeun ieu kabuter-buterkeun kalamna kudu dideulekeun ku urang awas mesti salah puterkeun set puter ka dieu puter tet aya tipis kadal nyeun dal kieu ye tet tah sok eta bae heula teu meunang urang tulis nu lain nulis eta bae alif kudu akur meunang ti guru cara nak kieu cara lamun urang teu daek akur bae bebeja ka guru kok alif kula mah teu akur bae bengkok memang teu bagus bengkok oh balikan deui kieu ye carana tek set nah nyeun alif sok oh heueuh ba kok teu akur jeung guru ba diakurkeun bebeja urang ka guru lamun can akur mun geus akur sok urang laksanakeun kurang nyeun alif teu meunang wakan nulis nu sejen-sejen eta bae heulanan geus rada akur-akur bebeja ka guru coba hasilna alif ba ta na kabeh geus akur ye rada akur naik dibere ngan sakadar saeutik bismillah we bismillah engke bakalna mencakupkan kabeh bisa bismillah akur jeung bismillah guru bakal akur ikeur carita nulis eta bae heulanan akurkeun cara narikna ti mimiti alif ba-na terus datang ka beres geus da urang setor ka guru sok urang nulis naon bae ge bakal katurutan ku maneh nulis sok dek nulisan eta kakarak hiji engke kakana kriping kana dewani dan lain sebagainya dibere ke ku guru akur urang jadi make metode cara henteu kudu nurutan hiji-hiji cara di sakola teu kudu mun make guru mah alif ba-na bae engke yang kriping ieu dewani ieu terus kabeh khot teh ku guru dibere rumus tak jadi bisa sorangan kayak kaditu. Nah ini ibadahnya sarua. Ku guru dibere rumus bae ka bairna ieu tinggalkeun. Sogoirna ieu biar cara warokna ieu kos kieu warokna tah. Engke maneh hudang ti peuting, mandi, hudang ti peuting kabeh mandi. Wudu. Carana kumaha? Deuk mandi teh ya urang perasaan mayit. Dibere ku nyana bukuna tah kumaha Bakri bahwa urang teh mayit. Kemudian orang dipandian terus dibersihan orang teh mayit perasaan teh mayit teh geus kudu boga perasaan bahwa orang teh keur dipandian mayit beres mayit wudu beres orang boga perasaan mayit bae terus beres terus orang teh make baju orang teh keur dibungkus mantap lu bagus mah nu putih abah jadi mayit beneran ya. Terus perasaan mayit alah geus teu daya teu upaya ai mayit kumaha ai mayit mah didieukeun diuk dikedengkeun ngedeng digigirkeun gigir dinangkarakeun nangkarak nah ieu mayit ngaranna urang teh ti mimiti mandi wudu guru boga perasaan mayit nah geus beres urang nangtung ieu teh mayit geus atuh aya anu ngarobah-robah sa Allah urang teh keur dirubah-rubah ku Allah tuh ku Allah dirobahkeunana Allahu Akbar satungtung urang boga perasaan urang encan jadi kudu leungit perasaan urang teh kudu perasaan teh ku Allah ditakdirkeun ku Allah disidakepkeun ku Allah dirukukeun ku Allah disujudkeun ku Allah atuh hese nu mantak hese ge jadi wali micin perasaan diri bahwa diri eueuh nu aya Allah jadi ku Allah bae geus tah sebab naon atuh cak saato ilah geus sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar geus dibere-beja ku saato ilah di awalna dina hikam sawabikul himam himah urang tujuan urang kahayang urang maksud urang anu menggebu lieu teu beda jeung kuda sander sok geura la takhriku aswarul aqdar moal bisa ngebedah kana tabir-tabir kodrat iradat Allah papasen Allah sok urang kahayang kawin jeung si eta cak kudat Allah ditakdirkeun moal jadi pamajikan urang pasti moal bae si
sejuta kali kahayang kawin jeung eta qadar Allah kidituna tetep bae mun itu teu paeh urang nu paeh atawa direbut batur kana teu jadi bae geus jadi sadiakeun modal dek dagang urang ka ditu hima urang hayang dagang sangeus dagang hayang kitu untung tapi dina qadarna bakal rugi bejejes sejuta kali modal ratusan puluhan miliaran juta eueuh qadar bakal untung mah rugi bae di sawabikul himam la takriku mal bisa tah eta teh dibuktikeun ku perasaan nu mentak ngaji hikam mah kudu dibalikeun macana cak guru teu kaharti guru bebeja maca hikam mah mun can dibalikeun can bisa lamun masih keneh kos kieu keneh bae lah tah mah bebak lalagaan maca hikam mah kudu dibalikeun sugan teh mah dibalikeun macana dibalikeun perasaan lamun urang can tibalik perasaan lain wali ragap bae diri urang mah kieu aya Allah aya naon dalilna aya dada melanana syariat keneh kudu kumaha tuh aya aing ye aing aya ye ku hari ye tina eueuh kana aya tah eta teh dalil ayana Allah ulah Allah aya dalilna aya aing atuh leutik amat ayana Allah didalilan ku urang pan ai dalil mah tunjang ai tunjang mah teu kudu teger ai iya Allah nu maha sagala-gala didalilan ku urang tibalik tuh geus mulai ji jaheu oge nya ngan sia ulah waka kadinya heulanan ieu mah keur carita ieu mah keur dongeng sia mah sia bae heulanan ente bae heulan mun ngaji tauhid da wujud artina aya nya aya Allah dada melana aya Allah aya dalil aya dada melanana dada melan teh jadi dalil Allah sedangkan cak ilmu mantek dalil teh hujah teh tunjang Allah teh maha sagala-galana ditunjang kudu eueuh teu kaharti cek saatoy lah nya aing mah tunjangna lemah amat kudu kumaha tuh urang aya ti eueuh ka aya tah didalilan ku ayana Allah tibalik tamun hikam geus maca hikam tibalik meunang ngaijazahkeun ka batur heulanan jadi lo mencan tibalik can bisa nah iya urang dituntun ku guru iya kabayana tinggalkan iya sogoyana tinggalkan warona tarik pasrahna ka Gusti Allah lamun urang geus pasrah jasa engke ge bakalna urang kos lalayangan moal layangan dibetot turun sangeus dibetot turun det naon garang-garangna digitukeun teh dulu tuh ayo osok masih yang ngadulang layangan teh nya dasar tukang ngadulang layangan kabeh urang tarik kemat kemat kakalerkeun jet urang kos nang layangan dioper-oper kumu mentangna urang ge awak teh kos nang layangan bae dipentang ku Gusti Allah lempang sia diuk sia kiceup sia dengekeun ku sia sok sia geus tah eta teh hese hayang datang ka perasaan bahwa urang teh ya aya dina tungtung curug Allah cek ngomong sompral nama tak ndek datang kadinya mun geus datang kadinya wali ngaranna madak baca hikamna dibalikeun sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar kahayang urang teh moal bisa ngabedah kana qadar Allah atuh ai kos kitu mah urang tuturkeun atuh qadar Allah jah kahayang tinggal kahayang ai cak qadar mah henteu bae urang henteu ai cak qadar heueuh bae urang nuturkeun qadar yuk atuh eta nu bagus mah cara nuturkeun qadar ieu lah kudu boga guru nah ieu nu hese ge dengan guruna eueuh cenah meureun atuh aya satungtung dunia aya can kiamat guru torekat aya coba cenah pangneangankeun atuh guru torekatna guru torekat mah kadang-kadang babarengan jeung urang kadang-kadang ngobrol jeung urang kok atuh teu nembongkeun jeung teu mere atuh pun siana can siap encan siap kacangna geus aya jagongna geus aya dek dipelakeun ari encan digaru-garu acan mah teu kumaha melakna kacangna geus aya parena geus aya sawahna can dipacul-pacul acan mah atuh teu kumaha ditandurkeunana geus dideuleulah kesiapan tanahna ieu nak dipelakan pare woh lamun geus diwaluku geus digaru geus siap kakarak ditembongkeun ieu bibitna kieu cara melakna ieu rek melak kacang mana tanahna tah ieu zikirna geus aya nu deuk mere zikirna geus aya lahanna nu can aya dibalikeun ke bakal dibalik sorangan urang sababikul himam la tahriku aswarul aqdar jakabeh ge ku qadar Allah
atuh urang teh moal bisa nabrak karena qadar Allah, kahayang tinggal kahayang ai bertentangan jeung qadar Allah nu menang. Kajen kukumaha ge urang hayang kawin jeung itu cak qadar Allah henteu bae, urang embung kawin jeung itu cak qadar Allah kawin mah kawin bae. Urang teh hayang sugih cak qadar Allah susah bae, urang hayang susah cak qadar Allah sugih bae. Oh ai kitu mah atuh maningan ge urang pasrah kana qadar eta lah nu dimaksud ku wali, eta lah nu dimaksud ku hikam. Ngan deuk pasrah kana qadar Allah na kudu aya nu nuntun. Nah ieu lah metodena. Nah ieu kakarak secara global hungkul. Oh jaheu nya kos kitu tinggal pasrah ka qadar. Islam orang pasrah ka qadar mah nikmat bae, nikmat gunahin moal aya ngarasula ka Gusti Allah. Dinahin biasa. Tiis kana hate. Urang kuari hirup datang ka dieu di naon gitu ngaran urang sadar ieu nang papasena Allah datang ka dieu teh des beres. Tinggal urang kuari menuju ka hareup. Nu enggeus ka tukang teh ya dosa malulu berarti. Lantaran urang teh ieu ku sakieu ku salat 5 waktu jeung nang gitu ngaranna rawatibna jeung wiridanana. Engke di mana urang diangkat dari pangkat sholihin eta salat urang teh asa dosa. Eta urang salat urang eta asa dosa, diangkat jadi wali di pangkat sholihin teh urang asa dosa. Urang teh eta nobatan kerja di sholihin ge ieu teh teu kaburu bae. Teu kaburu lain teu kaburu teu anggeus-anggeus ditobatan bae urang. Teh eta kos kitu jadi lain nobatan itu lain nobatan kabair sawae nobatan urang di pangkat sholihin ge ieu teh teu anggeus-anggeus istighfar deui tah. Jadi kuari mah hayang tunduk kana qadar Allah. Nah ieu bakal timbul khawarik tidinya timbul serangan wa kaunul ahwal mawahib yakni ba'da taharruk jalbiha ka taharrukil awaid wa huduri hal dzikri hadir jeung riungan zikir lain riungan zikir cara urang lain khusus ahli-ahli beat ahli-ahli beat eta babarengan mungkin unggal poe mungkin saminggu sakali mungkin sabulan sakali aya perkumpulan disebut halqah riungan zikir itu bebas khusus bae jang ningkatkeun jeung guruna engke guruna mere cara la ilaha illallah ke kanyahoan salah ye salah ta zikirna salah gidegna make gide geula make napas heula ke geus beres naik geus beres naik engke kanyahoan nu salah ke kanyahoan nu bener engke geus jadi nama teu kudu budak gideg. Geus jadi nama jangan geus perasaan urang teh aya di lautan ilmu Allah. Urang aya perasaan aya di lautan basar Allah. Urang teh aya di lautan sama Allah. Hasil tapak urang teh geus dikelekep dina ilmu Allah. Geus bae urang keur kuku bage babarengan jeung Allah bae. Di masjid asa jeung Allah, di majlis asa jeung Allah, di mushola asa jeung Allah. Atuh di kota asa jeung Allah, di leuweung asa jeung Allah. Nu matak nya mah teu kahalangan ku rame, teu kahalangan ku nanaon. Sanajan di nu rame Allah bae hate teh. Nu rame-rame teu kadeuleu punyana. Sanajan kadeuleu eta teh dianggap punyana hiji Allah bae. Ieu kakarak secara global bang hulanan tah nek jadi wali teh kahorkil awaid wa huduri hal dzikri wasima jeung ngadenge mata parugil batin ke anjuran-anjuran Gus Guru bari batin urang kosong nanaon hanya ngadengekeun we ti guru sehingga urang bisa meraktekeun naon hasil ti guru kosongkeun minal alaik tina alaqah tina dunia tina makhluk tina nafsu tina setan urang ngomong kitu ku hese amat ku cara metode nu tadi bakal eueuh sorangan urang kuari kita ulah resep kana dunia moal bisa kajian kukumaha ge dipaksakeun ge moal bisa lantaran urangna encan berangkat ketika urang geus berangkat nah kudu ninggalkeun ieu resep dunia eueuh sorangan komo lamun urang geus dibere ku Gusti Allah kaladzatan zauk ngeunah horenganan zikir teh ngeunah horenganan salat teh geus pokoan bae kana dunia dibere nginahin salat teh Allahu akbar hese nyaritakeunana ngeunah eta lantaran naon ka sisi ka gigir ka luhur ka hareup Allah sedengkeun urang teh nang nyieun Allah urang bebarengan jeung nu nyieun engke bakal balik ku alta Allah bakal ditanya ku Gusti Allah urangna kuari geus deukeut jeung Allah nikmat amat naon hartina jahe naon hartina gadis Lampung nanaonan nu aya mah ribut malulu naon hartina baby band naon hartina pabrik dibandingkan pancak Gusti Allah sia jeung boga sia panu aing
sia jeung nu milik ku siapa nu aing ai siana bari jeges deket jeung aing teu nganggap urang kana naon nu aya. Nah iyalah sekadar metode cara heula geus urang ulah sosolonongan ku ari mah urang keur syariat nyareat bae ngan urang sabisa-bisa naon anu sok dibacakeun ku guru dipraktekeun urang tuturkeun ulah ria sabisa-bisa urang ulah ujub sabisa-bisa urang jeung adab-adabanana sabisa-bisa urang eta ge sarua bae pos kitu ge ngan encan make bimbingan khusus doang. Ai dina zahir mah bakal akur jeung bakal ngeunahan sarua salat ge ngan ngeunah biasa bae encan ngeunah nu sakumaha moal ngeunah nu sakumaha dibimbing ku guru. Ngeunah mah ngeunah tadi coba ge nu tadi da urang usolli sejaka ulah salat fardu zuhur 4 rakaat capek teh salat ka situ. Lain ngalagan capek bae sok tinggalkeun geura. Allahu akbar. Allah nu maha agung bakal hampang. Allahu akbar. Ngeunaheun salat tipe tinggal sababaraha rakaat ieu mah lain lalagaan kula mah wani sumpah lamun urang make Allahu akbar menang 4 menang genep ge capek tapi urang lah Allah mah nyahoeun ya urang nu mantak hudang ge dihudangkeun ku Gusti Allah nangtung tengah peuting ieu teh pan nyahona urang tahajud jadi Gusti Allah atuh Allah teh nyahoeun lain urang dijieun ge nyahoeun geus Allahu akbar hampang bakalan ngeunaheun tepati dijerokeun teh ge beusi urang pindah ulah urang mah kom salat bae maka zeke lamun geus beat mulai teh kitu sorangan oh jah heueuh gerak urang ternyata digerakkeun ku Gusti Allah orengana ge atuh hirupna ge nang pamere Allah geus datang ka ajal mah dicabut ku Allah atuh kunaon atuh urang meta sorangan nu mantap ulah meta sorangan arif nafsaka minat tadbir senangkeun diri maneh tina uras-urus dunia pamakoma bihi jairuka anka la takum bihi li nafsik di mana-mana urusan dunia aya nu ngurus Allah ulah sok milu-milu ngurus siapa ibadah ka Gusti Allah dunia aya nu ngurus urang mah lain ai ibadah nu dititah ku Allah henteu ari dunia nu diurus ku Allah ku urang diurus ai sia ikut campur urusan aing cek Allah bloon amat balikeun ku urang eta mah makom syariat lamun dimakomkeun makom hakikat teu meunang urang urusan dunia turun pangkat urang aya sirre hayang kana dunia turun pangkat kunaon dipake ka hayang jata mau urusan aing anu diudag-udag ge ku aing teu dibere mah henteu bae cak Gusti Allah anu henteu diudag-udag ge ku aing dibere mah bae yakinkeun urusan aing teh mah siapa bae madep ka aing bisa araredan ieu lamun diteruskeun bisa araredan datang ka imah ieu ka pamajikan warung urusan teh kunaon geus kumaha Allah bae mah badak diselang-selang gak iya bahaya ngaji hikam mah bahaya ngaji iya bahaya badak diselang-selang ieu mah asal nyaho bae heula engke lamun praktek mah kitu sorangan urang ge isuk-isuk sorangan urang lamun diuk bae deuleu jelema hilir mudik ya Allah ya Rabbi salamet tamoal teh si jelema ngudag-ngudag nu ka pabrik nu ka pasar pan geus diurus ku Allah kok make diudag-udag asana cilaka komo lamun teu make aturan syariat aya maling teh aya korupsi teh duh cilaka jasa eta teh napakuran eta bae ge waduh teu bae bari diuk ibadah nu panggede-gede tapakur saatin afdalu moh beung sabaraha tah tanyakeun Habib Rojak ge nu mantap Habib Rojak mah tilok salatnya nama tapakur bae bari ngaroko nya nama siet beak rokok meuli deui nya nama ajeuna mah salat henteu tapakur henteu geus di luar dugaan geus kadinya mah geus hese bae ieu tinu ngalaksanakeun nya engke kanyahoan si itu norekat sebenarnya mah si itu norekat teu kudu bebejak kanyahoan naon tina langkah-langkah pagawean jeung tingkah bakal kanyahoan sorang nyambung kenanya di mana menang sana datang kitu bae atuh kula tak baik ke Bandung begitu ke Bandung atuh pan santri loba jasa kunaon tuh dipanggil di mana kenging sana ih nyahoeun ti mana teu nyahoeun terus dibawa ku nyana ke Bandung naik mobil ke ditanya deui di mana encan buka rahasia di mana kenging sana ujang sakali encan dua kali encan tilu kali nyana keukeung nah di mana oh abdi kenging ti abah emang saha abah oh, kanyahoan kunyana padahal sholat bareng jeung batur kenaon bareng jeung batur segala rupa bareng malah mah batur mah leuwih hararebat kula mah biasa-biasa bae kanyahoan jak kuari ge sanajan kuari kanyahoan nu boga sanad jeung nu henteu mah sarua jeung nu bukir cicintaan jeung henteu atuh kanyahoan culak-culak bae neuleun jam bae boga SMS ye lain deui ngaji rada kebalnya hujan deui aduh dibalas deui kunyana ka ditu SMS na hujan wallahu a'lam.